Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana penak denya serang Kang Ari bentar dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh anu nyenak judul Sobat Siluman seri ka-31. Ieu dongeng Sunda teh karangan Kang Ari bentar. Mudah-mudahan mitra-mitra sadayana tiasa kahibur ku ieu acara dongeng. Kamari teh dina sari ka-31 teh nuju nyarioskeun Pak RT nya sabatur-batur anu nuju ngaronda. Supados teh nyangklong tingkana waktos sumangga ieu acara dongeng urang kawitan. Dar ah. Dua kali malam Salasa jeung malam Jumaah. Da eta mah memang Ari RT mah dina kitu mah pangripuhna. Lamun teu kitu warga teh sok naranyakeun, leuheung lamun nanyakeun mah eta sok bari ngomongkeun tukangeun. Padahal mah waktu harita RT teh tuning eueuh gajihan, uyuhan daekeun oge. Harita biasa we keur ngariung dina durukan, eta durukan meni ngabebla. Bari diharudung ku sarung. Dan memang peuting teh kacida tirisna. Angina meni nyelecep asup kana tulang. Matak baal. Dalam anu kitu-kitu wae mah turun peuting teh bisa ngajadikeun rematik. Malahan mah bari ngopi beuleum sampe ditambah ku kopi hideung. Eta sampe teh meuni muruh muy bobuhan sampe mantega. Ngadaharna jeung kopi pait puguh we meuni cocok pisan bari dina kaayaan peuting. Pak RT, iraha rek ngamimitian ngadegeun masjid teh? Cek Mang Uki nanya ka Pak RT. Ya kahayang mah Mang Uki engke Senen hareup. Sabab lamun Senen hareup mah sigana mah geus dihandap sakatimang da beres sigana mah. Dari bahan mah teu kakurangan. Kuring kamari jeung batur-batur malan palebe ge ngilu ka kota meuli bahan. Kitu ceuk Pak RT. Ya syukur we atuh Pak RT. Ari geus puguh kitu mah nya. Kuring teh nanyakeun teh pepeuriheun kuring mah merek ku duit teu bisa, ku beas teu bisa. Atau mere-mere ku tanaga. Kitu ceuk Mang Uki deui. Nya gancang urang teh ari ku duit mah. Jeung sakieu ge alhamdulillah aya den ganda anu bisa mere biaya, malahan mah mere biayana teh pan full. Ngan cek den ganda kakuring nyaritana omat ulah mentaan ka warga. Mata kuring ge teu mentaan ka warga. Da tadi nama kuring terek mentaan ngan dicarek ku den ganda. Nya atoh we kitu ceuk Pak RT. Lain ieu malam naon meni asa karareung ting kieu. Kitu ceuk Pak RT. Danya Pak RT lain ngalalewe. Kuring mah geus keungka tadi sebenarnya mah. Ngarek nyarita era atuh bisi pijarkeun kumaha. Jeung beda we karasana dina malam ayeuna mah. Ieu bulu punuk meni asa cara rentang kieu
nya urang sing iat nawe sing hati-hati jeung taliti sabab ari ngaran jelema jahat anu rek hianat mah loba cara keur ngaruksak keur ngadudomakeun ieu kampung kitu ceuk Pak RT deui. Karek ge beres ngobrol gelebung aya sora angin meninga gelebung sorana tarik meuni pikasieun atuh sararea meninga gebeg rek aya nanaon deui ieu teh ceuk Mang Ojot bari ngabiri gidik kitu nate terus nyulumun ka Mang Akri atuh Mang Akri teh rewaseun ujug-ujug aya anu nyulumun kana awakna leungeunna refleks hiup urep ninggang sirah Mang Ojot atuh Mang Ojot teh mending ngagoak satarikna aduh kitu teh bari nyekelan sirahna ari Mang Akri nanaon atuh jeung nangga sirah kuring aduh ampura Mang teu dihaja darewas atuh Mang Jojo nyulumun ka kuring kitu ceuk Mang Akri. Les sora angin teh ngadak-ngadak leungit ngiles teu kanyahoan ngilesna keur kayan kitu tina rungkun aya anu sesegrok si horeng eta teh siluman bagong anu dititah ku juragan Onot bari bagong teh nyuruntul neunggar Aki Salatri atuh Aki Salatri ngagoak satarikna bujurna titeuneut kana taneuh aduh jado gelos ya ieu bujur ngaing kunaon meni nyeri kieu itu bagong cek Mang Uki bari tutunjuk kana bagong atuh ningali kitu mah Mang Akri jeung Mang Ojot gancang luncat ka pos bari huntuna noroktok teu kuat gila ningali bagong meuni sagede munding panonna moncorong sehungna nolol meuni panjang teu kanyahoan deui ti belah kenca jeung katuhu malah ti tukang ge cing pucung heuh bagong meuni loba bari cing salegrok atuh Pak RT rikat ngajewang leungeun Aki Salatri dibawa ka luhur pos dalam teu kitu bisa ditengar deui ku bagong menengan sagiriwil eta awak Aki Salatri teh dijingjing ku Pak RT satengah teu sadar awak Aki Salatri meuni siga ngajewang anak ucing wae atuh Aki Salatri kokoceakan leungeunna asa buntung ari sia kerte sadar teu kaing teh kawas ka anak ucing wae ieu kokod aing asa buntung aduh kitu cek Aki Salatri bari jeung aduh-aduhan hampura ki lamun diantap Aki bisa digalei ku bagong cek Pak RT ari Mang Uki beuki ngayek-yek bagong beuki loba ngaronom ka eta tempat
teka rasa calana Mang Uki geus baseuh ku cai ompol. Mang Uki gancang hanjat ka luhur pos. Satengah teu sadar Mang Uki loncat kana pos. Atuh bro ninggang Aki Salatri. Bujurna keuna pisan kana beungeut Aki Salatri. Atuh puguh we. Cai ompol teh kalamot pisan ku Aki Salatri. Nya bau jengkol, nya hangseur, nya pangset. Campur aduk rasa jeung bauna siga nu dikombinasikeun. Aki Salatri meuni kokoceakan beungeutna katinihan bujur Mang Uki. Nya eungap, nya bau, nya sebel. Atuh Aki Salatri meuni ileg-ilegan beheungna. Can tonggongna nyeri tadi basa ti deuti teuneut bujurna kana taneuh. Jeung basa diteunggar ku bagong tea. Leungeunna asa sempal da tadi dijewang ku RT. Ditambahan ayeuna beungeut ditinihan ku bujur Mang Uki. Puguh we Aki Salatri meuni marema ku kanyeri. Ari sia sadar teu Sukri. Ieu beungeut aing ditinihan. Bari sia teh ngakana nahaon. Meuni bau-bau teuing. Kituna teh bari nenggel tonggong Mang Uki. Aduh, hampura Ki. Hampura pisan. Hampura Ki, teu dihaja. Kituna teh bari gancang manehna cengkat. Aki Salatri beki nafsu. Sia teu dihaja kumaha. Pan sidik aing teh ngajentul di dieu. Aing teh mangkluk lain dona Suki. Cek Aki Salatri bari ti popolotot. Ngarasakeun nyeri jeung keuheung. Hari-harita PRT sadar teu kabawakeun ku sakaba-kaba. Gancang PRT nakol kohkol meuni tarik. Sorana cing saleor kabawa ku angin. Anu saterusna ditihtirkeun yen eta teh tanda aya bahaya. Atuh warga teh meuni ribut kup-kup kana bedog, kana parang, kana arit aya oge anu mawa halu. Bari jeung nu aya kohkol di imahna mah sarua ditakolan. Tarik kacida jeung ditihtirkeun atuh ngan sakedeung ge. Eta di kampung Buhun rame ku sora-sora kohkol nu ditakolan ti tiap-tiap imah. Harita tong boro anu can sare. Anu geus sare oge hararudang. Sabab da baheula mah geus pada apal lamun aya sora kohkol ditihtirkeun eta teh tandana aya bahaya. Barang jol kaluar di luar geus loba bagong. Bari gelelede matana moncorong. Buluna meuni nararangtung cara rentang siga jarak pisan. Atuh kabeh anu geus kalaluar cing karoroceak seep waktosna.